Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi YouTube dina channel Edmang Mara anu parantos siap-siap bade ngadongkeun dongeng Sunda anu digarap ku Simuri Mandina Mara. Sahabai di mana bae alamat warginya, boi sediatan di pamengget nu anu sepuhna. Pamugi bae wargi sadayana sarehat nih wargi. Atuh digambilkeun rezekina ditebikeun balaina aya dina naon panang tayungan atana pilindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Eta bisan dipiar pusim kuring siang kalian wargi. Maksud deh kalian wargi sadayana aduh. Wargi anu nuju ngantos dongeng Sunda dina judul Sikulup. Kalangan Kideksa dinten ieu bagian anu ka 20 warginya. Hanca urang katunda bagian muka 19 ada barang nyarioskeun di Sikulup harita nyanak jujur teras ngabumi ka bujeng kabumi-nasi Ohim teh baturna binare nguseup teh warginya saterusna gaduh jujur anyar dina awi pasaran teh. Tah mangga lajengna carita lajeng ngadangkeun kaneng senam. Heuleuh sawatara waktu sareng Sikulup teh ka imah si Ohim liwed ka pipir imah. Manehna arek nyemah teh lain kalawang, tapi kalah ka pipir sanggeus aya di pipir gero Sikulup ngagorowok. Bulus, bulus. Cuk Sikulup bari teu bari ngajanteng di pipir imah. Sinana dingdek ngadedengekeun jawaban sobatna. Rila gero di jero imah anu nembalan surana ngosem da pugu keur barang dahar. Kuah! Kuah! Cenah Cuk si Ohim di jero imah. Nu benar sia teh kunyuk nyabat nyebut kuah. Cik Sikulup rada keuleum. Tapi teh nu ngajawab kalak kakurunyung anu nyampeurkeun horeng si Ohim bari nyarita. Aduh hampura euy, dewek teh keur ngadarar uras euy. Kagok atuh da keur ngagayem. Matak masa melek nyebut kuya teh jadi kuah euy. Cik si Ohim bari kutap-ketap jiga nu hayang keneh. Nu bener atuh sia teh ngomong teh. Nyebutkeun boga uras mah kudu aya buktina. Sok nyokot sing loba euy. Euing mentah yang dahar euing gaya duh. Malah sakalian jeung cahina terus bawa ka walungan si Honye. Urang nguseup ayeuna mah lah. Lantaran euing geus boga jejer nu hebat ieu. Ceuk Sikulup bari neuteub ka si Ohim. Ah maneh mah da urasna ge ngan hiji euy. Kitu ge sesa bapa tadi daek madu eueuh deui euy hampura nya lain lebar. Da ngopet maneh mah. Kajeunna ari moal mere mah. Euing mah moal sakali-kali deui nipu ka indung maneh euy. Lantaran tetela matak sial pagawean kitu teh. Ayeuna mah ieu urang ngeuseub Tah jejeurna tah cokot hiji buru-buru atuh mumpung isuk keneh Cuk Sikulup bari nyodorkeun jejer hiji. Atuh gancang ku si Ohim ditampanan bari nyarita. Walah kabeneran euy aduh ieu teh anu rek ditukeran ku domba teh heueuh bener meunang nyieun kamari sareupna. Malah nyieun ge di astana euy dijamin bangenan ieu mah. Lamun teu bangenan ulah dibayar. Tapi ari domana geus boga manehim. Cuk Sikulup bari neuteub. Ulah salampang lah dewek ge boga 8 domba mah. Lamun ieu jejer bangenan pas sore ge domana tangtu ku dewek dianterkeun. Rek enak lah daguan sakedeungnya. Dewek rek dangdan heula yeuh jeung sakalian rek nyokot korang. Cuk si Ohim bari ngaleos rek ka imah. Keh heula Him. Kade poho mawa useup keur cadangan euy. Bisi disangut pulau gede. Mangkana di Cihonje loba berod euy. Heug lah loba useup mah lah. Cuk si Ohim harita bari suka imahna. Ari Sikulup harita wargi gek dina batu bari ngadaguan si Ohim. Lenggalamun mani anteng ngadadak beungeut bapana kokolebatan deui dina kongkolak panon. Jadi sakur caritaan Mang Itok teh basa dina impian kadenge deui. Lai lajung Sikulup cengkat pok ngomong sorangan jiga nu humandeuar. Alah nya kunaon atuh ieu teh? Di mana bapa aing teh sabenerna? Nanyaan geus maot atawa bohong. Jadi penasaran aing mah. Lamun bisa ngarek disusul ka nagara siluman maung, rek diajak balik dewe ngara bisa ngahiji di jeung emah. Lantaran tetela asa teu pararubuh ari aya bapa mah.
rek diakalan sia piraku batur bisa ka nagara siluman ari aing teu bisa. Ceuk beja mah Aki Somad bisa nganjang ka nagara siluman buta hejo. Aing ge tang tue bisa ka nagara siluman mau. Aing rek neangan guru sangkan bisa nganjang ka nagara siluman. Kitu ceuk si Kulup ngomong sorangan. Tela kunjung si Ohim datang pok nyarita. Ayo lah urang ini toy. Segala rupana geus hadiah teh yo. Malah mawa Kulup Jau sapuluh siki euy. Ceuk si Ohim bari nembungkeun Kulup Jau nu diwadahan dina kojak. Ari si Kulup pok ngajawab, "Heueuh hayu euy, syukur ari maneh hideung mah mawa hakaneun tapi uing mah geus teu pati hayang kana hakaneun kitu teh euy. Malah lamun kuat mah hayang puasa 100 peuting lilana lah. Ayo urang ngobrolna bari ini tah." Ceuk si Kulup bari ngaleos terus dituturkeun ku si Ohim bari nyarita. Dewek ge kuat puasa 100 peuting mah asal pas sore dahar tah sing seubeuh. Terus isuk-isuk memuluk sing gede. Naon es mah da moal naon teh moal hayang barang hakan ai bari es mah naon esena puasa kitu. Ih lain kitu maksud euing mah euy Him, tapi puasa 100 poe 100 peuting. Ulah barang dahar jeung ulah sare sugani aya ilham nu hade. Wah, nyiksa diri nu kitu mah euy berboro kitu euy. Malah ceuk mang lebe oge teh nya. Lup lamun aya jalma puasa heug subuhna teu saur jeung sorena teu buka bisa tiba kana haram eta teh euy. Sebab eta teh kaasup nyiksa diri. Lamun kitu carana tong boro ka awak batur kana awak sorangan deui geus tega nyiksa. Atuh komo ka batur meureun, kajaba lamun bener-bener teu boga dahareun. Eta mah lain nyiksa diri euy. Tapi memangnya kata langsara. Sebab cek mang lebe mah cenah puasa terus-terusan teh teu meunang eta teh. Lantaran sarua jeung teu narima kana nikmat ti pangeran. Ayeuna maneh rek puasa 100 poe 100 peuting teh kanaonan? Asal ripuh teuing. Hayang naon sih maneh teh? Ceuk si Ohim bari ngiclik pandeuri nuturkeun si Kulup. Pok si Kulup barita nempas. Uluh geuning maneh nyaho kana soal kitu Him euy. Lain iraha maneh guguru ka Mang Lebe euy. Asa rada katempo ka masjid maneh mah. Sarua jeung buing euy. Ceuk si Kulup bari jongjon limpang terurat reret. Ih lain ceuk dewek. Ngahaja ieu mah ngahaja guguru ka Mang Lebe euy. Tapi dina hiji waktu tah Mang Lebe teh keur ngobrol tah jeung bapa dewek. Nya nyaritakeun tina perkara eta kapaksa dewek ge ngilu ngadengekeun atuh. Jawab si Ohim bari mageuhan tali korang anu morosot. Oh kitu. Sugan teh maneh ngajak guguru ka Mang Lebe euy. Uing teu hayang guguru ka urang dieu teh euy lantaran teh tela kabeh ge borangan. Uing hayang guguru teh ka jalma nu kuat sagala-galana euy. Kulitna liat konte kajuri guani kaririwa gagah jelema sieunun atuh ka para siluman kuat sarta bisa nganjang ka nagara siluman. Lamun aya jalma nu kitu kakara rek dijieun guru ku uing. Komo lamun aya jelema bisa hiber mah ambuing maneh mah lah huta wae ka hayang teh euy Lup. Diajar ngaji oge tak bener maneh mah. Datang sok belang betong rajin datang sok ngahurian batur. Ngapay kudu aya we nu leweh ku maneh. Ceuk pamikir dewek mah euy, beakeun heula tah pangarti kolot urang. Lamun kolot urang geus teu bisaeun deui nurunkeun pangarti kakara taneangan guru sajen. Apaan golongan Mang Lebe ge laluhur eta teh ilmuna euy. Bah awok jembar pangabisana. Mang Ucin sugi pangartina rek neangan kumaha deui maneh atuh. Rek neangan nu leuwih uing euy. Jadi naon teh maksudna jeung deui ari perkara ngaji mah soal baheula eta mah waktu uing keleutik keneh. Ayeuna mah aduh sanajan teu kasebut kolot ge euy da geus naon geus lain bolona deui ayeuna mah Him. Buktina uing geus bisa ngelekeun para kolot. Jadi jelas uing teh geus lain budak deui tapi disebut kolot can pantas di kita. Teuing naon pingaraneunana nya nu puguh mah kolot lain budak lain dihanap geus
indit kaluhur encan nepi gitu tak kaya noing teh. Jadilah mun diibaratkeun mah ieu teh kanu keur leumpang mah keur aya di parapatan eta teh euy. Ari tujuan maneh sabenerna rek kumaha tuh euy. Naon dipikayang ku maneh teh? Kitu ceuk si Ohim bangun penasaran. Ari nu utamana mah him euy. Uing teh hayang tepung di jeung Pak Itok euy. Sabab uing yakin yen si bapa teh aya keneh di kieuna euy. Malah dina hiji waktu tangtu bakal bisa kumelendang di alam rame kitu euy. Ngimpi maneh mah sare teh meureun. Teh maksud teh ngimpi meme sare maneh mah. Apaan geus pugu bapa maneh teh maot euy, malah geus eubeul pisan. Ceuk bapa dewek ge waktu Mang Itok maot teh manehna kakara maneh mah kakara umur 7 tahun harita teh tah. Jadi nepi ka ayeuna teh jigana geus aya kana 7 tahunna. Tuh apaan sakitu heubeulna. Oh sakitu heubeulna pirak mah hidup keneh. Kajeun teuing naha. Eta mah anggapan manusia nya anu teu daek mikiran alam dunya. Ari pikeun we ingat boga pamikiran nu leuwih jero lantaran nurutkeun lalakon anu dicaritakeun ku Mang Lebe mah. Bapak uing teh maotna meunang disebutkeun ka irin ku jurig kasarad ku siluman. Maotna teh lain karena tata cara manusia wajar tapi minculak ti batur. Bapak uing teh leosna teh ka nagara siluman, lain ka alam kalanggengan nu di pikarido ku pangeran euy. Da ku jalan kitu uing jadi penasaran ieu. Sarta uing teh boga kayakinan yen bapak uing lain maot euy. Tapi ieu teh jigana Ohim pindah ke alam nagara siluman. Jadi masih kene jumeneng lah ngan di alam siluman tak kitu jigana mahim. Ceuk si Kulup jiga anu karasa yakin pisan. Atuh si Ohim maneh kageteun pok nanya. Jadi seterusna rek kumaha maneh atuh Lup euy? Lamun bisa mah bapak uing teh rek dipapageun ku uing euy. Rek sina bali ka lemur urang. Ngara mah uing aya baturna. Kumaha lamun raja siluman mau ngalangan tah? Wani maneh gelutna. Ngalangan mah rek dilawan naha. Perkara gelut mah wani uing ge, tapi rek guguru heula ka jelema jago euy. Sabab kudu gagah we uingna oge. Ari carana init ka nagara siluman kumaha tah? Matak uing rek neangan guru ge can nyaho euy. Sabab uing mah kakara boga kahayang ngungkul, tapi kahayang uing mah tangtu bakal dilaksanakeun. Uing kajeunting paragat nyawa lah. Jeung tibatan teu laksana neangan jadi bapa. Nagara siluman ku uing rek dibudak-balik, bapa uing rek dibawa balik kah. Uing ngabaheula ke bapa ge sok disebut calon jagoan. Anu matak eta kecap teh rek diteangan ke uing lah sangkaan kecap bapa bisa kajadian. Kitu ceuk si Kulup nyaritana beuki semangat bae. Kayakinan nu nancep dina dadana beuki kuat bae. Akarna geus sumarambah ka sakujur awakna. Ari si Ohim barang ade ngecaritaan si Kulup kitu teh. Sakedapan mah jempe teu nyarita. Manehna asa percaya asa henteu, tapi rek nyebut teu percaya teu wani sabab tangtu si Kulup bakal njangangang. Tungtu napok si Ohim nyarita deui. Nya syukur ya Lup lah. Cita-cita maneh euy ku dewek dirojong lah ku pangdoa ti dewek. Mudah-mudahan tak cita-cita maneh bakal laksana. Tapi ya nyakal dewek mah bisa mantuan euy. Lantaran dewek kan teu boga kabisa jeung teu boga kawani deui. Ngalamun maneh geus jadi jagoan kade ulah poho ka dewek lah. Sarta ulah rek sakali-kali dinonyok tarang dewek euy. Sabab aduh, tangtu engke mah panonyok maneh bakal leuwih teuas eta teh tah. Cuk si Ohim semoga leungis kalayan teu sadar nyarita kitu bari ngusapan tarangna harita. Moal atuh euy alah jeung wargi sadayana masih ngadongkeun dongeng Sunda nya di dina channel YouTube ya. Kalian kawargi sadayana bo anu caket anu tebihna bo istri atau nabi pamegat anu tangtos mikaresep kana cerita Sunda atau nabi dongeng Sunda wargi
pamugi baik ya teh sok sanaos mangrupikeun dongeng warginya sing tiasa ngajantenkeun landung pang beberapa mana atanapi landung nyalayakeun mana warginya daripada ngalamun teu puguh. Tah wargi atuh urang lajengkeun bae nya carios si kulup karangan Kidiksa nyata bagian anu ka-20 wilujeng ngadamkeun ka sadayana mangga urang ngajengkeun. Moal atuh euy malah wingi geus janji kali di sorangan euy him di bibiti poe ieu mah nya aduh uing teh moal balawang teuing euy kamaneh moal telenges kaindung rek nurut sarta janji moal arek ngaributkeun bae lemur uing teh adu geus sadar ayeuna mah euy tetela pagawean uing teh taya untungna sajaba ti kitu ngaheurian bahaok jeung malebe geus laksana. Buktina puting tadi balat sir euseun ku riwa segema geus sakitu ge ayeuna mah rek mikiran nasib soranganna lah rek ngakalan sanggan uing bisa kumpul deui jeung nu jadi bapa malah maneh ge ti mimiti poe ieu mah kudu eling him euy kakolot ulah basangkal maneh kudu daek ngabantuan digawe lamun dipapatahan kudu nurut sarta kudu wani ngenta dihampura lamun boga kasalahan tapi ari perkara nguseup mah teu kudu dirobah lah lantaran ieu mah pangaresep apaan anon teh asal teu ngarugikeun ka batur pokona mah malah lamun dibawa bener mah kolot maneh oge moal buru ngatoheun lantaran teu kudu ka warung beli dengan kejo cukup ku lauk meunang nguseup lah lamun laukna teu kadahar bisa dijual ka tetangga anu tangtuna ge eta teh bisa ngadatangkeun duit tah sakitu him. Oh bener euy aduh dewek ge satuju lah engko geus bosen dicarekan ku bapa jeung ku indung teh sangsara geuning euy kikituan teh komo lamun inget kana kajadian bareto mah euy aduh lain bareto eta tapi kehalangan meureun lah waktu dewek ditahan nipu naon teh ku kaindung nipu kaindung ku maneh apan sangsara kabina-bina eta teh euy nguseup sial tarang buncuner buncunur maksud teh kumaha rek ditinggang ku kursi euy ku indung ditundung kumang lebe dicarekan da ngaleupaskeun domba sedengkeun maneh nu boga kahayangna ngeunah-ngeunah we pan sangsara wungkul eta teh cik si Ohim marita rada nyengir lantaran nyaritakeun perkara ka tukang. Benar-benar Ohim lah geunah lah nu geus maena mah urang nyimpang ge heula ka sawah euy urang neangan upan ieu lah ngarajongjon ceuk si kulup bari kaliwet mengkol ka kenca juru turun kana gawir anu teu pati luhur tuluy dituturkeun ku si Ohim maksudna rek neangan eupan keur nguseup malah teu kungsiri lagi geus sing karayap di sawah bari dodongkoan. Teu badi nu dicatur sanggeus duanana harita tarurun ti sawah ka walungan. Terus si kulup jeung si Ohim ngajentul dina batu bari nungguan anu nyangut kana useupna nyatana nungguan lauk teh. Sora cai walungan maninga guruh kadengena mata keung jeung geuman. Tapi kadengena ku si kulup jeung si Ohim mah teu beda jeung sora gamelan. Kadengena halimpu mata kadengieun duanana mani arantang nyakelan jejer useup. Sakapeung-kapeungeun sok sing jelepung mecatkeun useupna. Lamun teu anu beunang sok kaciri semuhan deueul. Tapi lamun kabeneran meunang sok nyerenge seri sorangan. Terus ngareret ka baturna teh dituna malaporan yen manehna geus meunang. Dina poe eta tetela pamaksudan si kulup dikabul. Bebeunanganna loba kakara 2 leuwih oge lauk anu beunang geus aya welasna. Kitu deui si Ohim tetela useupna ge jadi bangenan atuh bugu mah dibungaheun unggal giriwil teu oleh seuri atuh bebeunanganna rupa-rupa aya beunteur aya bogo aya jeler jeung sajabana sanggeus bosen di hiji leuwih terus parindah ka leuwih nu sajena jadi kitu jeung kitu bae sarilana unggal leuwih kudu bae aya nu beunang urang si kulup jeung si Ohim geus karasa rada berat puluhan lauk geus ngentep dina korangna. Ganjangna carita wargi Kirawan Ciasar sareng si Kurup jeung si Ohim tarepi ka hiji leuwih anu rada gede.
malah kencaka tuheunana loba batu anu gelede mani ngagulung patumpuk-tumpuk. Ari si kulup gek diuk harita dina batu nu ngampar bari ngagolerkeun euseupeuna. Pok si kulup nyarita ka si Ohim. Him, ulah kokomoan teuing euy, ulah kena-kena keur untung. Urang kudu boga angeran ya. Geus reuneul lah ulah ngadeluk wae lah. Mending urang ngaguar heula bakal lah sok bijilkeun atuh kulup cau teh tah. Kitu cenah ceuk si kulup harita bari ngareret ka si Ohim. Atuh gek si Ohim ge diuk gigireun si kulup. Euseupeuna sina nanggeuh dina batu gede. Pok si Ohim nyarita salse pisan. Nya euy lah, sabab deweknya sarua lapar teh euy, lu. Cing urang buka ya bekal teh lah. Ceuk si Ohim bari ku siwel ngaluarkeun bungkusan tina kaoja. Brok ditambrukeun hareupeun si kulup bari nyarita deui. Ah euy, segera dahar lah. Beak doge mal burung warge mah yeuh. Cauna lain cau leutik-leutik jigana sarua jeung bibit orok ieu mah. Heeh bener euy anu. Tapi aing mah wareg 5 euy. Lantaran geus sila teu barang dahar ieu teh. Coba hitung tah. Tadi teh indit jam 10 kira-kira namanya. Ayeuna geus aya kana jam 3 ieu teh. Jadi geus 5 jam teu barang dahar. Nu matak cukup lamun ngadahar 5 teh euy. Niti sajam hiji meureunna. Ceuk si kulup bari kop nyokot kulup cau anu panggedena. Itu di si Ohim ge nyokot hiji. Belewek duanana harita ngadaharan kulup cau. Mani sing camuil jiga nu lapar pisan. Ari cangkangna beleweur dialungkeun ka leuwih. Galeong ka bawa padi ka hilir. Kitu jeung kitu bae nepi ka kulup cau teh lanis. 10 siki bea kuduaan. Nitih 5 sewang. Duanana harita unggah ngeh bangun eungap. Beuteungna oge nyentreu mani kembung. Ngananjaka teu bisa nginum lantaran si Ohim teu mawa cai. Sanggeus sadalila plok si kulup harita ngamimitian di nyarita. Him, menang sabaraha lauk maneh euy? Maksudna menang sabaraha laukna itu. Cing uing nempo euy bebeunangan maneh. Geus pinu acan korangna euy. Ceuk si kulup bari ngareret. Acan pinu koreng mah euy, korang mah euy. Tapi geus cukup lah loba sakieu ge. Sabab karasa mah ni berat ieu teh. Da korang dewek mah gede atuh. Karak setengah nage aya lah kana sakiloeun mah. Geura orang bukanya. Jawab si Ohim harita bari porosot muka tali korang. Terus ditembongkeun ka si kulup. Gancang ke si kulup harita ditampo. Nyebarang breh terus. Tetela korang si Ohim teh hampir tengahna. Atuh pok si kulup nyarita bari ungeuk-ungeukan. Alah, loba geuning euy. Jigana mah sarua jeung nu uing yeuh. Cing urang temponya. Ceuk si kulup bari ngalaan korangna tina cangkeng. Brak ditembrakeun hareupeun si Ohim. Terus disaruakeun tetela hampir sarua. Si Ohim panasaran pok nyarita. Kek euy, dapat jiga sarua ieu teh nya. Cing urang bilang euy lah. Menang sabaraha puluh kabehna yeuh. Ceuk si Ohim bari burulu laukna dibahekeun kana batu anu hirup kene sing alajret terus dipencet huluna. Atuh mani pejet saharita. Anu kitu kalakuan teh lain si Ohim bae malah si kulup ge sarua ngaluarkeun laukna teh. Terus diaritung mani anteng. Ari laukna dipisah-pisah beunteur jeung beunteur, lele jeung lele, kehkel jeung kehkel. Mani namruk jadi sabaraha gunuk. Duanana teu aya nu nyarita. Anteng ngitung lauk menang nuseup. Nya sanggeus beres pok si kulup harita nanya. Menang sabaraha puluh maneh Him? Aya 100 siki euy. Ceuk si kulup bari ngasupkeun di lauk kana korang. Jumlahna teh aya 75 buntut euy. Beunteur salawe, bogo salawe, lauk campuran salawe. Jadi jumlahna 75 buntut euy. Ari anu maneh sabaraha buntut euy? Jiga loba nu maneh mah euy nup. Ceuk si Ohim harita bari ngasupkeun lauk kana korang. Nyatana nurutan si kulup mani pakpikpek. Alah nah mani sarua euy. Dan nu uing ge sakitu di jumlahna teh aya 75 hulu. Beunteur salawe hulu, bogo salawe hulu, lauk campuran salawe hulu. Jadi jumlah jamleh 75 hulu.
ngan aya bedana saeutik. Ari maneh mah ngitung buntutna, ari uing mah ngitung huluna. Sabab nu ngahakan usupna ge huluuna. Ceuk si kulup bari seuri jung nangtung terus melitkeun tali korang kana cangkeng. Ah, bohong meureun maneh mah euy, pidak maneh saruba. Ulah nyindiran sia teh kulup euy. Ceuk si Ohim bari jung manehna ge nangtung nurutan si kulup. Korangna disoren deui dina cangkeng. Ih, ari maneh Him. Panu diteuing teh percaya mah. Euy mah teh hayang dipercaya ku maneh, rek percaya rek teu ge teh aya untungna. Ngan anu puguh mah maneh boga hutang ka uing. Eta jujur kudu buru-buru dibayar ku doma hiji. Lamun jalir awas ya, di diwa bakal datang ka imah maneh. Nu saterusna sakabeh doma maneh bakal diringkid ku diwa. Ah, ulah salempang atuh, ulah tangtu ge domba bakal dianterkeun ke lah. Gerasan dia elek kandang nanya, sing percaya ka dewek euy. Ceuk si Ohim barita rada muringis sabab lamun si kulup. Geus ngancam kitu, manehna teh sok ngadadak riwas. Sieun jeung hariwang lantaran si kulup mah tara jalir. Percaya lah. Ayo atuh ah. Urang useup deui euy tapi ulah kanu jauhna ieu mah lah urang meakeun lauk dina leuwih ieu we lah. Gitu cenah ceuk si kulup bari nunjuk kana leuwih anu aya haripeunana. Nya kituna teh bari gap kana useupna terus harita dipasangan eupan. Serta celom harita dianclomkeun kana leuwih. Nya satuju lah geus burit ongko ari kanu jauh mah euy. Da di dieu ge loba lauk mah lantaran ieu leuwih teh kaitung panggadena ieu teh. Jeung pangjerona di walungan si Onje mah. Malah ceuk dongeng bapa dewek mah di dieu teh aya lukma sagede tampah euy. Sugane beunang ku urang lah. Tapi dewek mah rek di sisi belah ditu tuh ah. Ceuk si Ohim bari nunjuk ka peuntaseun eta leuwih. Nyaritana kitu bari jileung luncat kana batu, malah 2 kali luncat geus nepi terus neangan tempat nutu manina pikeun diuk. Sanggeus manggi gek diuk salse pisan, kalaweng celom usupna teh kana leuwih. Malah je parita duanana teh ngarombong deui. Jarong jon we nungguan usupna. Panonna nitip seukeut kana leuwih. Sora cai mani ngaguruh cahaya panon poe geus rada tiis teu mareret jiga tadi. Malah kaiuhan ku tatangkalan di luhurna sing araclog rupa-rupa manuk bari recet di saradang. Angin leutik ngahiliwir mani ngadalingding matak seger nu ngaruseup beuki tagen bae. Heuleut sawatara waktu nyud useup si Ohim aya nu jangut. Tapi ku si Ohim can waka dipecatkeun. Maksudna hayang sina mujid heula. Sabab ceuk pamikirna tangtu nu jangut teh lauk gede. Dina lamunana geus kacipta lauk emas sagede tampah. Atena ngadadak sing saredet harita teh. Jantungna ge ratug tutunggulan. Panonna neuteup kana cai teh lesot-lesot. Telila kunyunyud seot. Giriwil si Ohim meunang lauk. Tapi lain lauk anu kumalangkang dina lamunan manehna. Ieu mah lauk nilem kira-kira 3 ramo. Tapi sakitu ge kacida si Ohim bungaheunana. Lantaran si kulup mah can katempo meunang. Bari ngaheot blus si lauk teh diasupkeun kana korangna. Kuriwal masang di eupan. Lung usupna dialungkeun deui kana leuwih. Ari si kulup patena ngaradak panas. Lantaran asa katitih ku si Ohim. Si kulup ngareret ku juru panon bari bangkenu. Komo barang ngadengi si Ohim ngaheot mah sing saredet kana atena. Tapi teu bisa majar kumaha da pugu waktosna wargi sadayana henteu nyekapannya. Rupina dipungkas dicekapeundikeun ka deui heula. Dongeng Sunda dina judul Si Kulup bagian anu ka 20 wargi. Sakumaha biasa dongeng Sunda ieu didugikeun ku channel YouTube-nya, channel @manggina-mara. Ku kituna pamugi gawe wargi sadayana anu mikaresep kana ieu dongeng Sunda karangan Kiliksa. Pamugi tiasa katampi kalian kebingahan.
Atur nuhun wargiku perhatosanana wilujeng baturai insyaallah enjingna waktu sami pamugi urang sadaya tiasa depangkeun deui dina bagian anu ka-21. Sakali dihatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.